Urang sadayana di mana urang boga pangabutuh naon wae, umat rasul-rasul nu ti heula oge ieu. Dina Quran disebutkeun, dina tafsir disebutkeun, termasuk Imam Ibnu Katsir dina nafsirkeun naon cenah, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Di antarana keagungan ieu nabi akhir zaman, baheula kaum Yahudi lamun hayang menang perang sok ngayakeun heula acara ritual samemehna. Naon acara ritual teh? Doa bersama, doana teh tawasul ku keagungan nabi akhir zaman. Nun Gusti kalayan keagungan nabi akhir zaman, kan? Mugi abdi dipaperin pitulung tiasa ngelehkeun musuh-musuh abdi. Musuhna najan jauh leuwih loba, senjatana jauh leuwih hebat, bisa keelehkeun sehingga jadi pasukan anu dipikasegan ku sararea, sabab selalu menang dina perangna. Naon jimatna? Adalah tawasul ku keagungan nabi akhir zaman. Ieu teh ku Imam Ibnu Katsir wae disebutkeun dina tafsirna. Ku para ahli tafsir disebutkeun, ari urang tawasul ngadak-ngadak jadi bidah. Tawasul ngadak-ngadak jadi musyrik. Da sabab teu nyaho. Kana agungna ieu junjunan alam sallallahu alaihi wasallam dimungguh Allah. Lamun urang ngadua ka Allah kalayan keagungan kakasihna nupang dipikacintana ku Allah, ya Allah teh jadi ridho ka urang. Nu tadina moal mere ge mere, ari mawa-mawa ngaran kakasihna mah kitu kan. Lamun urang ngadoa ka pangeran Allahumma 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 bari bolokot ku dosa, dan dagitikeun atuh urang. Gitikeun siksaeun urang mah. Aing ngocomang barang penta ka pangeran teh hayang loba duit, hayang kabar hutang, hayang kitu hayang ieu. Aing kalakuan kumaha? Gitikeun. Hese ieu rek diijabah. Matak ulah sok ngadoakeun jago, ulah sok ngajagokeun doa sorangan, tapi kudu ngajagokeun tah kakasih Allah. Canak nama keagungan kakasih Allah teh dina doa teh canak ka Gusti. Gusti mugi Gusti kan ngalunasan sametan abdi kalayan keagungan kakasih Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu ka pangeran teh. Gerape kan nu tadina moal dibere tadek dibejaan ku buya tah. Kudu kitu. Da urang mah moal nepi langsung ka pangeran. Diajar mah kudu alus. Tuh minta ka pangeran teh alus kan. Ngan sing inget kan. Nu ieu mah bisa dijagokeun. Naon sababna nunggu urang bersih heula. Nunggu urang deket heula ka pangeran. Teu kan? Heuh teuing dikira bersih deui. Da ti kosewat deui. Ari bersih sakali aya ti kosewatna 100 sakali. Dek kumaha, gitu kan? Matak sing rajin tawasul nu mawidawuhan ulama kerjal mah anu loba dosa atawa boga dosa we tong loba dosa lah, gitu kan? Masih aya keneh nempel dosa eta susah diijabah doa. Susah angin cenah ku hiji jalan. Naon hiji jalan teh? Nyaeta ku syafaat. Kunaon? Ku syafaat. Pertulungan saha? Pertulunganana kakasih Allah. Najan mudoraka bisa bae eta mah diijabah doana lamun aya nu nyapaatan ku kakasih Allah. Lamun nu nyapaatan mah tong loba dosa bari gararede bari lobanya boga dosa saeutik we nyangsang dina diri urang keukeuh hese diijabah doa urang. Ngan nu loba dosa masih bisa diijabah ku cara naon? Aya nu nyapaatan. Imma nu nyapaatan teh ieu kakasih Allah mangdoakeun anjeunna eta jelema wa imma ngaminan doa
doa na eta jelema. Tuh kan? Matak mun jarah ka wali geuningannya urang ngadoa di capayuneun wali loba nu diijabah padahal urang jelema doraka apan diaminan. Masalahna lain ku doa urang diijabahna teh ku amina wali. Eta sinte. Wa imma cenah ku cara tawasul. Namun urang nyuhunkeun ka Allah kalayan keagungan kakasih Allah rek sahabae rek rasul rek wali dengan rek syuhada rek solihin rek ulama anu ieu teh di mungguh Allah bener-bener kagungan kedudukan anu luhur, kagungan kedudukan kaparak di Allah Subhanahu wa taala. Di mana urang ngadoa ka Allah tawasul kalayan keagungan anjeunana nu kitu teh anu agung teh di mungguh Allah, maka urang bakal menang syafaat eta kakasih Allah teh. Sehingga ieu syafaat kakasih Allah mukakeun pintu nu terkunci. Nu tadina urang moal dibere jadi dibere. Jadi tawasul teh adalah salah satu cara supaya orang menang syafaat kekasih Allah. Lamun orang minta ke Allah langsung hese. Da urang ge kaburu rumah samanten. Ya. Tapi da diijabah urang teh hayang. Heuh sok atuh. Hiji urang sing menta rajin menta doa kanu saroleh. Komo ya ka para ulama, mun aya mah wali, mun aya mah rasul. Gitu kan? Anjeunana nu ngadoakeunana wa imma gitu kan urang ayeuna ngadoakeun diaminan ku aranjeunana tah wa imma urang ngadoa ka Allah tawasul kalayan keagungan aranjeunana. Ta ieu mah masih keneh mungkin cenah najan jelema doraka diijabah masih keneh mungkin. Lain tina pamenta manehanana Allah ngaijabah, tapi nu ditingali ku Allah adalah kakasihna nu dipake alat tawasul ku manehanana. Gitu kan? Kartos teu